Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Coba kopi dua nyenot. Cek nu anyar datang. Direret jalma duaan maranggul herap. Nyoren korang. Calanana baraseuh geus nyarampaikeun herap dina gantar awi. Gigireun warung. Gek weh dariuk dina salu awi. Hanet keneh ulena ieu teh. Cek nu saurang bari nyokot hiji digegel sapotong. Aduh, kangah kengeh. Hauh, kangah kengeh. Baturna nurutan bangun paronyo pisan kana ulen teh. Bari ngadagoan nu ninyuh kopi. Ke, cek sorat teh jero warung. Rada asa-asa lain kiarnasan eta teh. Mitra kaum dangu nu tadi majar kangah kengeh teh nyelang nempo ka jero. Saha eta teh? Bahasik lain. Mohon bah kuring. Ke asa pangling ka bina-bina puguh abah teh. Pangling ku kasep nanya abah. Cek Suhri baturna arnasan. Lain ku kitu eta awak jadi langsing kitu. Ngareusi make kuat kacai sagala ieu namanya. Teulem naon ku hanteunya di leuwih teh. Tudah kaleuwih teh daek teu mah moal maksud teh kaleuwih teh daek teu mah moal aya kabebenangan abah. Ke. Asa teu ngarti abah mah ieu. Kumaha nu mata kitu teh? Dan nilai karena syariat bareto mah boro-boro kuat ngalintar tetuluman pan lempang ge kudang itu lain. Mohon bah. Dikersakeun wae meureun ku pangeran. Heuh aya dikersakeun teh mah. Ngan sok aya syariat na kapanan. Lain buka penyakit mengi bareto teh. Mengi. Mohon kuring ge samar bareto mah. Tembal arnasan bari ngosom. Mana kopi tanya inot? Pan ku abah ge jeung sararea geus disamarkeun. Disihanyir kenehnya ayeuna mah tuh teh. Mohon bah. Bade di nyawe ngagulang gaper pakaya tinggal mitoha. Keheula abah rek nanya ieu teh. Nata tambah ka mana tah cageurna teh? Awak nepi ka jadi andihi kitu. Wah, tatambah mah geus ka mana mandi kuring mah bah. Taya dukun nu kalarung, taya mendingna. Aya nu papatah kudu nambul cak-cak. Menang 7 isuk diturutkeun. Jeung sabal nama lain caritakeun. Maksakeun we awahing ku hayang cager. Ngadahar cak-cak. Palias. Taya tapak-tapak acan. Jahe mah jahe teuing beak sabal hadap gur dipake balur luput aya mendingna samar weh kuring teh tah geuning ngagolak ieu teh nyai inot ih tep sugan teh teu panas keneh
Lain kumaha tah tambah teh tuluy na abah hayang nyaho sugan we jadi luang. Hari si abah si kuring geus samar bah. Panyakit geus aya 10 tahun tuh. Segala geus beak dijualan dipake tambah bade jeung teu kaduga usaha. Leos we nuturkeun pamajikan. Nyiruruk di saung kebon mitoha. Lumayan lalab-lalab mah teu kudu meuli. Segala geus ngandalkeun awewe we maraban budak oge. 3 lain budak teh. 3 keur majehna bilatung dulang pisan atuh bah. Sangsara lahir batin teh lain omong bebenjon kuring mah. Geus puguh ngarasakeun penyakit biasa geus teu kawasa. Nenjo anak beak nyawatir hate teh. Teu kaasuh cara anak batur. Leheungna teh pamajikan siga nu soleh. Tarawe musing atawa murukusunu teh. Ripuh manehna we buburuh nutu, buburuh ngarambet. Ari peuting tampolanan nepi ka janari nganyam samak. Usum panen milu derep. Beneran tah buka pamajikan teh. Solehah teh mulanya kitu teh. Nya eta bah geus alhamdulillah we boga pamajikan bager solehah. Meureun mun para subscriber manggang mah geus ditinggalkeun salaki kitu mah. Tong mau subscriber. Atunya panu sajian mah moal loba nu luaseun. Heueuh nya. Nuluk salaki kurang pangala teh angut mun dipanggringkeun saumur-umur. Tak kitu bah. Alhamdulillah bah pamajikan kuring mah. Tapi ka kuringna beuki ngarakacak nenjo nu bumela kitu teh bah. Kunaon? Pandina usum lebaran mah. Nepi ka sirikna teu midangdam kuring teh. Watir ka barudak jeung ka indungna. Boro-boro disukakeun, disesebeuh, disalinan, anggur beuki nalangsa loba pika bitaeun. Dan nya atuh nu jag-jag gesok dareet nalangsa ari usum lebaran teh kasuat-suat ku budak. Ceuk Jang Oyo mitra nu diuk gigireun Abah Asik. Heueuh nya. Ari ku kitu teh amanasan kacipta puguh awak nyaneh kitu beuki harita mah to. Awak nyaneh kitu buktina harita mah. Tuluy nasan. Abah penasaran hayang nyaho kumaha nepi ka bisa pulih deui teh. Abah mah cekeng ge diparengkeun wae ku pangeran. Heueuh, cek abah ge diparengkeun teh mah diparengkeun deuleu. Pan sok aya jalana sagala rupa oge lain. Daerah abah. Era. Nya era. Tembal arnasan bari nguyup cikopina. Nya kitu cek kuring Abah era pokokna mah. Baru era. Nah make era. Teu kudu era deuleu. Ari kitu diubatan naon atuh make era teuing. Dan naon oge teu ngahalangan ieu ari ubar mah. Kieu atuh ari kudu dicaritakeun mah yeuh. Ari kudu teuing mah dibalakakeun. Tah kitu. Nah nalengteng sok teh sugan jadi luang Abah mah. Da loba atuh nu boga penyakit mengok teh. Ceuk Abah Asik. Kieu bah caritana bah. Sakali mangsa kuring teh keur moyan di buruan. Keur naon? Keur moyan di buruan. Terus lar aya Ki Asdi ngagagandong panyemprotan arek ka sawah arek nyemprotkeun DDT cenah menta saeutik DDT na cukuring. Nah keur naon atuh cek Ki Asdi keur ngaracun tumila cekeng teh sina parae nya dibere kuring teh saeutik aya meureun 3 sendokeun mah diubaran ku DDT atuh nya. Ceuk Bah Asik bangun teu sabar.
Ih, tanya nanya. Adik itu anu ngaluangan. Jang Oyo penasaran, Arnasam ngabelehem. Taya nu ngaluangan, mentas sote lain keur ubar. Nganyaeta lah. Rumah sageus poekeun. Lieur ku penyakit mengok. Mengok eta mengi, ngarti teu mengi? Teu kawa ku penyakit. Nek kadueh rek luluasan, teu kaduga hirup lieu lila. Kehela. Rek maehan maneh nya neh teh harita. Arek bunuh dirinya. Cek Bah Asik bari curinghak. Nu sejen nya kitu deui. Caleleungeung awahing kueheran. Tuluy gogodeg bari ting kalecerek. Lah tuda. Kuno can ngalaman mah moal pati kacipta bah. Kumaha beratna nandangan penyakit aya 10 tahunna. Bayangkeun. Ramen kanceuna patan mendingna bah. Bayangkeun. Teu maido ari kitu teh mah. Lain eta nyan mah hareup bunuh diri. Panterang kayaan awak kuring harita, kadi tulang teh lain bobogan lain. Heuh, ari kitu teh mah. Kumaha atuh tuluйna? Cek nu saurang bari ngadeukeutan penasaran. Disumputkeun we di juru kolong, DDT teh. Dituruban buni sieun kapanggih ku barudak. Kumaha mun kainum ku barudak atuh meureun malodar barudak. Tuluy ngalengkong deui we moyan kuring teh. Ngadaguan barudak jeung indungna daratang tegeusan buburuh. Ari kitu geus kadarugaeun buburuh barudak teh? Tanya Jang Oyo. Anu cikal mah geus kadugaeun lumayanan mah. Najan buruhna budak kejona masok disaruakeun. Adina nu duaan mah maturan bari ulin bae. Waya lohor daratang waya lohor. Berak kuring ge milu murak timbal. Bari tepetot-petot ret deui diteuteup barudak jeung indungna teh. Da sasat rek bunuh diri kuring teh. Geus aral ku panyakit. Rek maehan maneh rek ngadahar DDT. Ditutup we barudak jeung indungna teh, pilih genti hayang seubeul heula nyeung. Da eta hate geus gilig teh. Alah, kuring mah asa maruringkak ngadengena oge Kang Nasan. Cek nyenot, milu mairan, bari gek diuk dina korsina. Nampe ngabandungan nu keur ngawarangkong. Nya kitu nyenot. Terus kumaha eta? Geus kitu. Geura ku Abah Cipta geura. Kumaha rarasan kuring harita mun hade mah hayang dirangkulan hiji-hiji bari diceungceurikan hayang seubeuh nembongkeun ka nyaah ku si mata ka anak jeung pamajikan. Tapi mana teuing mun kitu teh meureun karageuteunana aya naon lapur meureun maksud kuring rek maehan maneh teh. Geus lah Kang Nasan, kalah kukurayeun kuring mah ngadengena oge. Cek Nyi Inot. Tuh, raswe inget ka budak kuring oge ah. Nyai ka dieu. Mere goreng ulen. Cenah bari nempo ti lawang dapur kaluar. Heuh, komo Nyi Inot awewe Abah ge jadi inget ka incu ieu teh. Ngadengeh kinasan rek leluasan ninggalkeun anak teh. Hadina we teh tulusnya nasan. Atuh lamun tulus mah moal dia meureun kuring Abah. Nya poho. Pokainya kumaha tuluina? Tah. Pentingna. Pentingna bah. Heuh. Pentingna nu keur tadi berat teh disampeurkeun. Oh, terus kumaha eta? Sirah indungna diusapan. Bari diomongan harewosan. Pileleuyan Nyai cekeng. Kanya Nyai katarima ku kakak. Didoakeun sing gede milik mi HP barudak ngadeg-deg leungeun teh atuh bah. Geus puguh cipanon mah teu kabawa ret ka barudak nu keur ngagebra tibra diusapan sirahna saurang-saurang bari diciuman tara-tara ge kuring nyiuman barudak harita madamani digalentor atuh. Jadi teu puguh kuring ge inget ka barudak ieu cek Jang Oyo milu mairan bari culang cileung. Geus seubeuh namplokeun ka deudeuh ka anak kojengang ka pawon nyampeurkeun tutundaan. Cur kana batok pangopian.
cur di caian kira-kira sagelaseun meureun tuluy dikocek ku curug we ngocekna oge nepi ka kawas Cisusu atuh sup kanggon geus pupujian sabisa-bisa leguk we DDT teh diinum disakalikeun walah pahit jeung sabal leng weh lalieur goleda kana anggal les weh teu inget di bumi alam paehnya harita teh cek nyinot tuluy paehnya cek nu tas papada ngalintar ngaheureuyan pan ieu dewek ngopi keneh yeuh kumaha teh ulen ge cikeneh beak tilu satungkulan paengan teh bejana papaten harita teh nya cek baturna bari nyekikik cenah atuh ger sararea saleuseurian mitra kaum dangu menuju ngadongkeun mangga ngadongeng urang teraskeun araya keneh mitra araya keneh aya sanggeus saleuseurian pok deui nu keureuh cacarita teh ngomong ingat-ingat isuk deui kuring teh bah nyah bentak mimiti nama sugan teh di jero kubur rarat reret bet enggon keneh geus ngusap beungeut nyamahan maneh ku niang hudang ret batok urut wadah DDT teh geus nangkub ambekan asa lalogor lalongsong abah asa moho nyeusepan hawa teh ngan tanaga anu can aya teh gura-giru kuring kacai datang deui ka pawon nyampak barudak karena laheur cai ngadak-ngadak hayang barang hakan lapar teh kampeuh nu sasarita rapati teh sor cikopi sabatok mun teu panas keneh mah hayang dilaguk we disakalikeun sor gagetuk sampe sapiring teh sakoteap barudak ge jeung indung na kalageteun nenjo kuring mamayu teh ditawaran deui ungeuk sor deui beak ti harita tanaga teh mimiti pulih deui halet 2 minggu mimiti untupan milu buburu nu harampang we mimiti nama kurad kored pucal pacul can wani kanu karena itu mah heuh kanu bangsa kurad kored pucal pacul mah berkah abah berkah ya penyakit mengi teh musnah sama sekali ayeuna mah najan kudu balap ge jeung abah wani ari taun teh abah mah teh geus aki-aki jadi kitu nya teh ada tehnya hemeng asa kakalak ngadenge mun diubaran ku DDT heuh mengi diubaran ku DDT ke ceuk Jang Oyo bari sasaleke DDT sabaraha persen eta teh sabaraha persen DDT lain pamersen menang menta tembal ki arnasan sok saliwang nah gitu eta DDT na DDT sabaraha persen da ingat atuh nanya kenaon eta teh cek arnasan bae lungah ringeun pan ari DDT teh aya nu 5% aya nu 10% tah ari nu diinum harita sabaraha persen duka teuing atuh tapal sapamere ki asdi we 3 sendok caina sagelasnya tanya Jang Oyo deui bangun penasaran enya cek ki arnasan unggeuk ari kitu rek nanaon naleng teh kitu Jang Oyo teh cek abah asik arek nurutan kitu
Pantemu ka penyakit mengi lain. Barakah kuring mah. Adik Itu mitoha. Menghina kambuh deui. Sugan we kaparang cara mangarnasan. coba we atuh udah geus aya contoh ieu. Sabaraha nyinot? Kopi hiji, ulen 2, pisang hiji. Cek arnasan bari jung cengkat terus babayar. Mitra kaum dangu, isukna gerbeja mitoha jang oyo maot tilar dunia tas nginum DDT pamere minantuna cenah. Jang oyo disaur ke kantor polisi dipariksa atuh akhirna mah katut kaki arnasan kasaur bari jeung katanyaan. Cager. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and comment. Laras pisan.